Program anyar deui, katanya demi rakyat. Tapi nu katingali mah nu untung teh saha. MBG jadi alat investasi, saha nu untung saha nu rugi. Nu di luhur seri sorangan, nu di handap nahan beban. MBG datang rame di berita, katanya solusi keur bangsa kita. Karyawan menang motor listrik, wah katingali siga hadiah instan. Tiap poe update di sosial media, pamer fasilitas jadi bahan cerita. Tapi aya nu poho di balik layar, guru ngajar can karasa bayaranna. Tahun ka tahun janji disusun, nasib guru teu kungsi turun. Sabaraha lila kudu sabar, padahal maranehna pahlawan sabenerna. Ayo coba pikirkan saha nu salah, nu penting mana gaya atawa pikir. Ayo coba pikirkan program rame tapi teu rata. MBG jadi alat investasi, saha nu untung saha nu rugi. Nu di luhur seri sorangan, nu di handap nahan beban. Motor listrik jadi simbol maju, tapi pendidikan masih keneh kaku. Guru honorer nantos kabar janji cair, tapi teu datang-datang. Di kelas kosong kapur nisa saeutik, semangat gede fasilitas sempit. Nu ngadidik generasi bangsa, kadang hirupna kalah ku data. Urang teu sirik kana kamajuan, tapi kudu adil dina pangbagean. Lamun bener keur masa depan, guru heula menang perhatian. Heh, nu ngajarkeun urang maca teu menang dipopohokeunnya. MBG jadi alat investasi, saha nu untung saha nu rugi. Lamun teu adil dina jalan, rakyat deui nu
zaman carita. MBGBS sekolah jadi perbandingan nyata. Nu deket tapi beda nasibna. Hiji dipuja, hiji deui dilalaworakeun. Naha ieu nu disebut adil. Naha ieu nu disebut perhatian. Hayu urang sora,
rasa malah resah. Ini bantuan atau ladang basah? Program datang, spanduknya megah, katanya solusi, katanya berkah. Tapi di balik semua cerita, ada yang sibuk hitung angka. Anggaran turun, jalurnya panjang, sampai ke bawah udah banyak hilang. Yang harusnya cukup buat gizi, jadi seadanya, asal terisi. Porsi kecil, jauh dari layak, rasa biasa, kualitas meragukan banyak. Katanya menu sehat penuh gizi, yang datang malah kayak kaki lima tiap hari. Tak cuma kurang mungkin wajar, tapi ini beda jauh bikin sadar. Ada yang kenyang di balik layar, sementara siswa cuma dapat sisa yang hambar. Gratis tapi ngeri, di atas gratis, di bawah rugi. Gratis tapi misteri, kemana larinya semua ini? MBG, cerita di balik layar, yang untung besar, bukan yang lapar. MBG, buka mata negeri, ini bantuan atau ladang korupsi? Jas rapi, duduk di kursi tinggi, ngomong peduli demi generasi, tapi realita jauh dari janji. Yang penting proyek jalan terus, data bagus, laporan rapi, angka naik tiap hari, tapi isi piring tetap segini, gak sebanding sama dana yang pergi. Kalau memang ini buat masa depan, kenapa rasanya penuh kepentingan? Kalau benar untuk kesejahteraan, kenapa banyak yang jadi pertanyaan? Yang lapar anak sekolah, yang kenyang siapa? Gratis tapi ngeri, banyak yang tahu tapi pura-pura tak peduli. Gratis tapi ironis, yang dikorbankan justru yang paling polos. Jangan bawa nama demi rakyat, kalau kenyataannya makin berat. Jangan bilang ini keberhasilan, kalau masih banyak kejanggalan. Gratis bukan berarti bebas salah, kalau sistemnya tetap bermasalah. Kalau ini terus dianggap biasa, kepercayaan akan hilang selamanya. Yang terlihat kecil hari ini, bisa jadi luka besar. Kang, ayo nama lupa dulu gizinya. Tikus berdasi, nyumput di balik janji, ngomong peduli tapi mikir di. MBG jadi kedok bergizi, rame di
kudu jadi korbanana. Cek maranehna pendidikan TH urang sarerea, tapi nahan teu boga duit kudu nyerah. Isuk-isuk baru dak reindit ka sakolah, tapi kolot ngan ukur bisa pasrah. Seragam lusuh, buku telengkep, impian gede nuju kajebak. Cenah mah gratis, cek maranehna mah gampang, tapi kanyataan masih hese. Biaya ieu SPP eta lalonan nyeke waku. Benghar maju tanpa beban, nu miskin ditinggalkeun. Teu puguh teu daeh, tapi kaayaan teu ngarojo. Janji nangan ukur janji, realitas tetep sapertos kieu. Sakola mahal teu boga duit, maranehanana ngomong dulur boga kasempatan. Program anu dipuji sakara leda, MDG tapi nu hese tetep ieu kumaha eta. Sakola mahal teu boga duit, impian kudu dikorbankeun. Lamun sagalana ngan ukur ngobrol pikeun saha. Atika Gahareun gratis aya dina sorotan MBG, bikin takang pinuku pujian. Tapi anu peryogi sakola gratis masih jempe tanpa perhatian. Barudak anu beunghar teu merta pinter, mun sakola malah jadi panghalang. Anu diperyogikeun sanes ngan ukur tuangan, tapi akses saimbang pikeun diancar. Seueur anu kaluar di tengah jalan, henteu kusabab aranjeunna henteu ngagaduhan impian, tapi kusabab waraga jadi gembok. Aranjeunna teu tiasa ngareja. Saha anu leres-leres ngadanggukeun, saha nu sabar. Sakola mahal teu boga duit, sora leutik teu menang, program badak terus nu leutik kene dipopohokeun. Sakola mahal teu boga duit, ieu sanes caring da enggal. Lamun terus kieu masa depan
Siang sadaya naga duka sempetan, tapi anu berjuang tetap dibuang. Ayah begal di jalan, Tenang, Pak Polis keur masak ayeuna. Masak naon? Masak program. Lain masak masalah. peting jalan sepi, hati rada deg-degan, mawa muter sorangan tapi asa aya nu ngintip. Di tikungan sora lirih jadi ancaman, serahkeun harta cenah ieu lain sinetron tawan. Rakyat leutik ngan bisa waspada, di berita rame tapi solusi ka mana? Kudu ngajaga malah sibuk di kamera, masak di dapur jadi headline di mana-mana. Katanya bikin rakyat, katanya demi bangsa, tapi nu karasa aman teh masih tanda tanya. Di jalanan gelap, urang kudu jaga diri, sedangkan nu jaga keur sibuk pencitraan diri. Ayo begal di jalan wengi, Pak Polis sibuk dapur MBG, masak rame masuk TV, tapi rakyat masih sieun sorangan deui. Ayo begal lain carita deui, realita pahit nu teu bisa disumputkeun. Penghargaan turun, tepuk tangan tinggi, tapi keamanan can karasa deui. Masak, 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 begal, 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 begal. Mana aman, mana aman, santaikeun Pak Polis, ulah kasindir. Di medsos rame, video jadi bukti, rakyat jerit tapi dianggap angin lalu deui. Trending topik tapi cuma jadi sensasi, besok lupa ganti isu lagi. Seragam gagah, janji menjaga, tapi prioritas jadi tanda tanya. Dapur dibuka, kamera menyala, keamanan jalan siapa yang jaga? Kami teu butuh drama, kami butuh rasa aman nyata, bukan sekadar acara atau panggung sementara. Aya begal di jalan wengi, Pak Polis sibuk dapur MBG, sorot kamera jadi bukti, tapi rakyat masih keneh was-was deui. Aya begal lain hoax deui, ieu kahirupan nu keur kajadian ayeuna. Penghargaan bisa datang sakali, tapi aman kudu tiap poe karasa. Masak boleh, tapi ulah poho tugas. Rakyat nunggu, lain tontonan, tapi rasa aman. Jika santai dulu, balik kata gratis, aya rasa nu teu kaharti, ieu bantuan atawa luka nu dibungkus rapi.
pilihan soal makan gratis. Ina tentang nyawane luar biasa. Sahanu tanggung jawab nalika korban terus bertambah. Sahanu bakal menjawab lamun kebenaran terus dibungkam. MBG makanan beracun gratis, lain solusi tapi ironi tragis. MBG buka mata hati, jangan tunggu semua jadi memori. MBG cukup sampai di sini, jangan ulangi luka andai gak ada solusi. Karena masa depan butuh percobaan dan anak sekolah bukan tempat uji coba. Jika ini disebut harapan, kenapa rasanya kehilangan? Gratis katanya solusi, tapi nu jadi korban barudak deui. Iya, iyo malain bantuan, iyo mah uji nyali. Program datang, rame di berita, katanya peduli demi masa depan kita. Tapi dapur seperti jalan kaya kejar target, kualitas mah belakangan, nu penting paket. Baru dahar, temikir panjang, percaya aja dah iyo program sayang. Etelilah mulai karasa betul mual, awak terbiasa. Aya nu muntah, aya nu tumbang, tapi nu tanggung jawab malah ngilang. Kumaha ieu sistem jalan, korban aya tapi pada pura-pura aman. Janji mah manis, realita pahit, di lapangan beda jauh teu nyambung. Lamun ieu disebut perhatian, kunaon rasana kayak percobaan. MBG eksperimen barudak sakola, katanya gratis tapi nyiksa jiwa. Beka mata ayeuna ieu bantuan atawa coba-coba. Ulah pura-pura teu ningali, korban nyata lain ilusi. Lamun terus kieu carana, barudak nu jadi taruhanna. Anggaran diputer, arah dibelokin, katanya prioritas tapi logika ditinggalin. Sekolah gratis camperna jalan, nu aya malah masalah berulang-ulang. Guru masih nunggu hak nu dijanji, operator lembur capek tiap hari tapi dana ngalir. Ka program sensasi nu penting kelihatan walau minim solusi. Sistem kayak gini disebut kemajuan atau cuma bungkus dari kegagalan. Jangan bawa nama demi siswa, lamun realitanya rakyat malah sekarat. Dengenger, ieu lain konten lucu, ieu suara nu geus kesel, capek dibohongin terus. MBG eksperimen barudak sakola, nu kena dampak lain pejabat. Inget ieu fakta, nu jadi korban generasi bangsa. Pura-pura teu ningali, jurban wadah lain ilusif. Lamun terus kieu jalana, barudak nu jadi taruhanna. Sahanu tanda tangan, sahanu tanggung, lamun salah jalan nah teu langsung dihitung. Ulah nunggu viral baru pura-pura gerak, padahal korban geus loba tapi tetep cuek. Peram-peram jalan tanpa evaluasi, korban dianggap bagian administrasi. Lamun ieu disebut demi masa depan, kunaon barudak jadi bahan percobaan. Ingat, nu diam bakal ikut tercatat, jeung nu salah bakal terus
senyum di brosur, janji di layar kaca. Katanya gizi, tapi kok menunya gitu. Cek realita, orang ngobrol santai. Goyang dikit, tapi kritik mah sampai. Hey. Di kota nepi ka kampung, rame program anyar. MBG disebut-sebut solusi paling benar. Elit berdasi sibuk, buka dapur berjajar. Ngitung cuan di balik, slogan penuh sabar. Baru dah sakola di jeun alesan, demi masa depan tapi loba kepentingan. Padahal ti heula oge dahar mah cukup, asal harga tengapung, hirup masih nutup. Indung bapak kerja, kering tiap poe, ngatur dapur sorangan, teu kudu proyek gede. Ayeuna harga naik, beban makin berat. Nusalah rakyat deui, jadi kambing sorotan. Katanya demi sehat, demi generasi kuat, tapi di lapangan loba nu jadi benar. Janji tinggal janji, realita beda deui. Nu penting proyek jalan, urusan rakyat nanti. MBG bertopeng gizi, tapi loba nu nyeri. Atas nama siswa, tapi nu untung siapa sih? Goyang santai, tapi kir-kir kudu jernih. Rakyat teu buta, urang kabeh bisa milih. MBG bertopeng gizi, aku mah hayu jadina. Harga melambung, dapur makin sepi. Happy di luar, tapi jero mah getir. Dangdut nyentil, biar kabeh sadar diri. Tapanya isi tapi jadi kontroversi. Kok aya cerdas, on rakyatan dibeli. Proposal jalan, tender jadi rebutan. Dapur dadakan, rame jadi tontonan. Selfie sama nasi, upload penuh gaya. Kapsian peduli, padahal cari nama. Siswa dijual cerita biar tampak mulia, padahal sistemnya masih loba cacatna. Guru bingung, orang tua mikir panjang. Ini solusi atau sekadar ajang? Mun memang peduli, betulin harga heula, biar dapur rakyat terus-terusan luga. Gizi mah penting tapi cara kudu benar. Ulah rakyat deui nu terus jadi korban sistem kotor. Urang teu nolak, nu bener mah dukung, tapi ulah dibungkus ku janji nu melengkung. Sora leutik ieu, meureun teu kadenge, tapi lamun rame bisa jadi gelombang gede. MBG bertopeng gizi, tapi loba nu nyari. Atas nama siswa, tapi nu untung siapa sih? Goyang santai, tapi kikir kudu jernih. Rakyat teu buta, urang kabeh bisa milih. MBG bertopeng gizi, aku mah hayu jadina. Harga melambung, tak urang makin sepi. Happy di luar, tapi jero mah getir. Dangdut nyentil, biar kabeh sadar diri. Urang mah goyang, tapi otak kudu nyala. Program jalan, tapi rakyat jangan jadi korban. Senyum boleh, tapi kritis tetap jalan. Ti urang buat masa depan kasadayana.